Mang, kopi susunya hiji mang. Biasa kedap jang. Makai es aja. Nya make atuh. Amun teu make mah jadi kopi UU. Kunaon jang paku teh dicabutanana? Utang bapak. Kutang saha? Eta utang nu emeh. Barudak? Jik sebutkeun lawan kata atawa kabalikan tina soal anu ku ibu rek dibacakeun ayeuna. Contohna saparti jangkung lawan katana pendek. Tah ayeuna upami peuting. Siap. Upami nangtung? Yuk. Bener. Ari hebat? Pintar. Salah, pinter mah bodoh. Bener. Bodoh mah pintar. Nah, ari maneh? Dari ibu. Bodoh maneh mah. Pintar ibu mah. Geus cicing ah. Gak Ih. Jempleng. Gak Ah. Ih. Ari bapak maneh pagaweana naon? Tukang maca koran. Bonghar atuh ari kitu mah. Bonghar naon? Tara kebeli beas-beas acan. Kan pagaweana maca koran, kan jelema seneng atuh ari kitu mah. Maca koran sote pugu dan neangan lowongan kerja atuh. Kenapa kamu terlambat? Maaf pak, saya ketiduran pas waktu tidur. Saya bermimpi pak menonton pertandingan sepak bola. Terus pertandingan itu berakhir seri dan wasit memberikan perpanjangan waktu. Makanya saya terlambat pak. Assalamualaikum. Araya? Waalaikumsalam. Emang badan lagi kiritan si mamahnya? Muhun. Mamahna aya teh? Saya, mamahna nuju ke Majalaya. Oh, ari neng terang teh di mana Majalaya teh? Hente, kayak kuneng orang taroskeun heula ka mamah. Mah, ari Majalaya teh di belah mana? Sujang, kunaon beca sarianeun loba hudang peuting. Mun aya kahayang geuwat tepikeun ka Abah ayeuna Jang. Ih, ari Abah, pancek Pak Ustad oge, mun aya kasusah kudu remen ngadua. Hayang naon maneh teh bet bebeakan kitu? Hayang ibu kota Jawa Barat pindah ka Garut, Bah. Moal mungkin atuh Jang kahayang maneh teh. Nanaon kitu sababna? Eta tadi Abah, waktu ngalebetan soal ulangan, soalna teh kieu tah. Kota naon ibu kota Jawa Barat? Ujang ngawaler Garut. Tah ku kituna, Ujang ngadoa sangkan ibu kota Jawa Barat teh ngali ka Garut. Din. Naon, Mang? Kunaon si lain teh rek cicing bet ajurug-ajurgan wae atuh. Pugu Udin teh tadi teh nginum obatnya terus kapohoan tadi kocok heula. Geus we Udin teh aya ngajelengan dikocokna beuteung. Enggak gelis, bager kanya anak mama. Sok atuh geura leueut obatna, meh gancang cager. Ali mama, obatnya sieun pahit. Moal atuh moal pahit, raos obatna coba rasa jeruk manis. Sok coba geura di leueutnya yuk. Mama, cenah rasa jeruk manis. Tapi na obat pahit ya mah. Muhun gelis, ieu mah tablet rasa jeruk tapi cangkangna. Obrolan tiga bayi kembar dalam rahim ibu. Kalau aku sudah besar, aku mau jadi pegawai PLN. Kenapa? Habis di sini gelap banget sih. Kalau aku sih mau jadi arsitek. Kenapa? Hamis, di sini sempit banget sih. Pengap tahu buat kita bertiga nggak bisa main sepak bola. Kalau kamu mau jadi apa? Kalau aku sih mau jadi detektif. Kenapa? Abis aku penasaran banget. Siapa sih yang gundul sering keluar masuk ngintip terus aja nyemprotin kita.
Obrolan berit awewena. Ya, mana nges nyaho kaboga urang nu anyar can. Wah, nges boga nu anyar euy. Cik kenalkeun atuh. Hese lah mun kenalan mah. Tapi urang mau fotona da. Ya tinggal dicoba. Kumaha? Kasep jeung rada gereng nya awakna. Wah, gagah pisan. Ieu mah atuh lain bangsa urang. Nah, kitu. Ieu mah ngaranna lalai, lain beurit. Manehna ngakukeun ka maneh naon? Da ngakukeun ka kuring mah beurit tuh gawe jadi pilot. Anu teu boga tuh ka pilot coba. Obrolan onta jeung gajah. Ngerakeun maneh mah onta. Nah kunaon kitu? Eta susu sadua-dua kalah jadi punuk. Maneh oge Naon? bobogaan badak kalakah jadi dina irung. Jang, mi HP kuda sakedeungnya, mang reka cai heula ya. Ali mah sieun nyongot. Moal, da ieu mah kudana bager. Sieun nyepak atuh. Tara, ieu mah kudana bager, Jang. Moal sieun kabur. Ih, si Ujang mah moal kabur. Cek mangge moal kabur, da kudana bager. Nah, tuh mi warang ditungguan ku abi. Dia ke radio. Urang rek carita sia, bapak urang mah jagoan. Pepetasan sakilo digantungkeun aceuli tuluy dibeledugeun. Hade bapak urang mah. Wah, jagoan atuh. Ari ayeuna ya kemeh tuh bapak maneh teh. Oh, udah geus maot. Iraha maotna? Nya harita we pas ngabeledugeun pepetasan. Duh, pinter. Ngagambar naon Udin teh? Keindahan alam, Bu. Cik ibu ningali. Mana gambarna? Ieu teh geuning kosong keneh. Aparen bakatku endahna dugi ka teu tiasa digambarkeun, Bu. Nah, anak-anak, ayeuna pelajaran matematika. Iya, Bu. 100 ditambah 100 jadi 200. 300 ditambah 200 jadi 500. Nah, ayeuna 500.000 ditambah 500.000 setuju? Setuju. Mang meser sirup, Mang. Mangga kasep, seueuran esna tanah pinte. Biasa we. Mung sing seueur sedotanna nyamangnya tong hilap, sirupna diamin. Mang, sareng tong angge cuka nyamangnya. Semari Saklitmov, cik ka dieu. Ya, Bu, abi. Ka dieu bager. Ari anjeun teh turunan Yugoslavia nya. Sanes, Bu. Eropa Wetan. Sanes. Polandia. Sanes. Nah, atuh eta ngaran maneh Semari Saklitmov. Oh, eta. Semari teh kan singkatan, Bu. Tinami Bapak Surtono sareng Ibu Marianti. Ari Saklitmov. Sabtu Kliwon 7 November, Bu. Pak Ujang mang ke alim disunatan ku bengkong urang Jepara. Nah, gitu. Sieun diukir. Da apa-apa mah rencana oge rek ka bengkong urang Cipacing. Sugan we nu Ujang bisa dijieun kawas bedil angin. Dan geus ningali ucing urang can. Can cih, alis euy. Turunan Anggora di luar negeri. Kamu nu urang mah alus pisan turunan ge. Turunan di mana gitu? Alusan urang atuh. Alusan urang. Turunan naon? Turunan ucing. Mama, mau ngasih aku uang 5.000 rupiah nggak? Buat apa? Mama lagi nggak punya duit. Kalau mama ngasih 5.000 ya, aku akan kasih tahu. Papa ngomong apa tadi sama si Bibi pembantu kita itu mah? Yang benar, emangnya si Bapak ngomong apa sama si Bibi? Ya kasih dulu dong aku 5.000. Yaudah ini 5.000 nih. Sok atau kasih tahu si Bapak teh ngomong apa sama si Bibi. Sok ngomong sama Mama.
Papa ngomong gini. Makasih ya Pak 5.000-nya. Iya, si papa teh ngomong apa? Papa ngomong gini, Bibi tolong cuciin mobil. Mang, Mang nyukeun acis Mang yang jajan. Awas Udin, teu boga duit receh. Si Mang mah pelit, minta tuh Mang duit Mang. Eueuh receh. Atuh eta nu gedena Mang. Ye, ari maneh. Mau duit gede apaan receh wae teu boga. Saatnya Canggih God. Anak Semar nu cika saha? Cepot. Parantika hampaan di rumah sakit. Pispot. Tempat tembak. Pot. Eta ari udar atau lesot. Copot. Ari nu nyelok dina pipi. Eta kempot eta pamicenan hasep dina kendaraan. Kenapot. Ari eta anu pripot. Tong miheula anu cing udin. Dari Telkomsel. Anak sapi disebutna naon? Pedet. Bener. Ari anak anjing? Anak anjing mah cicik atau kiriknya? Bener. Ari anak serigala? Teuing atuh da anak serigala mah teu apa? Naon atunya teuing teu apa? Dok Sri Mahi beunang. Dok Sri Wijaya beunang. Dok Sri Rezeki ge mah aku mah maneh we. Dari Telkomsel. Di ulam lingki karena rompok sun. Si Sinarieun aya acara naon atuh Din? Bade babagi bon sametan. Ku abdi tos teu bayar. Sun bayar we kesorangan. Dari Telkomsel. Hei. Eta banaan tuh, Kade. Antol kanu naon, Jang? Eta teh kana aspal. Digeleng sia ku aing mah. Dari Telkomsel. Bejana puting tadi imah Pak Dokter tere kabangsatan euy. Cenah mah ngan hadenanya we kaburu-buru kagerwahkeun ku nu ngarona. Atuh tetulusnya kabangsatanana nya. Henteu ari nu di jero imah mah ngan eta we hayam dina kandang piper imahna eueuh cenah hiji. Ku bangsat. Lain corona. Dari Telkomsel. Ari Belo teh anak naon? Belo teh anak kuda. Ari Eneng. Ih, Ari Eneng mah atuh anak bapak. Nah, atuh saur bu guru mah Eneng teh anak munding cenah. Eta mah bu guruna we heureuy. Dari Telkomsel. Mama, udin hayang jam tangan mah pangmeserkeun mah. Udin teh kan prayogi kanggo sakola mah. Kangge naon atuh Din? Pan macana ge can tiasa. Wios we atuh kantun miwarang pangmacakeun ka ibu guru. Dari Telkomsel. Obrolan ucing jeung sapi. Ya anak kucing, kuring mah teu ngarti maneh maletik-letik geus kumisan. Ih, mending urang ucing daripada maneh sapi. Gede-gede susu ka mana-mana mandi. Bari tadi ku tangan. Kacidai ku mangkosim. Nah kumaha kitu? Eta tong pedit mah. Nah pedit kumaha? Eta tah si mangkosim ngukut munding ti leuletik nepi ka sakitu gedena. Teu dipanggulikeun calana. Nah didinya munding di calanaan gitu. Heuh, atuh bete porno. Dari Telkomsel. Pak, motor bebek ieu sabaraha hargana, Pak? Eta mah 10 juta Din. Gening mahalnya. Mahal kumaha Ari Udin? Di mana aya motor anyar 10 juta? Kirangan we atuh, Pak. Kieu we atuh Din nya. Juk nyieun sorangan ieu ku Bapak di modalan 10 juta. Dari Telkomsel. Nu mati. Obat nyamuk zaman ayeuna mah tinggal bantu we angger. Nah teu mati kumaha atuh Din? Ya buktina nggak pentingnya udin teh bisa sare tibra. Salah obat atuh da. Ari hayang tibra sare mah lain ku obat nyamuk, tapi ku obat tidur. Dari Telkomsel.
Ici kak dia gara Ici. Naon din mana emang ngajak ulin wae orang apa kan di dunia teh tang tuh aya papasangananya. Siga berang jeung peuting atawa putra jeung putri, terus deui dewa jeung dewi. Tah lamun penjahat papasanganna jeung naon tah? Penjahat mah papasanganna mah jeung penjahit meureun. Dari Telkomsel. Barudak, sato naon anu ngabahayakeun ka manusia? Taung, orai. Ya, eta. Bener, cik sato naon deui lianti eta. Jawab kumaha Udin? Cak-cak, Bu. Cak-cak. Naon bahayana cak-cak? Eta we peda cak-cak masuk ngebeja-bejakeun Rusia batur. Pan saur pibahasa oge. Kade cenah bisi aya cak-cak bodas. Dari Telkomsel. Udin, sato naon anu sukuna 2? Hayam, Bu. Ayeuna upami sato anu sukuna seueur naon tah Din? Titinggi, Bu. Salain titinggi, sato naon deui anu sukuna seueur tah? Banteng, Bu. Harna habet banteng. Nya ari bantengna seueur mah sigana dina televisi geuning nya pan sukuna ge pasti rea. Rea pisan sih, Bu. Dari Telkomsel. Kabereyan mah tara ku tulang munding tapi ku cucuk peda Udin. Aya, Bu, nu kabereyan ku tulang munding, Bu. Saha Din? Eta buta. Dari Telkomsel. Din, Naon, Wa? kunaon maneh teh meuni lalung sakitu Iya teh saminggu Udin teh nya teu nginum. Har, nah kunaon kitu meuni teu nginum kitu? Nya eta da sieun ditewak polisi. Da cek beja mah cenah anu sok ngarinum teh ditarewakan polisi. Dari Telkomsel. Mama, tadi wengi raraosan teh tsunami mah aya lini gede. Tsunami? Jam sabaraha? Jam 2 wengi mah. Nya eta we pas boga teh ranjang teh kekuat riugan. Hush, eta mah lain tsunami. Bapak maneh tah mau tah teuing. Dari Telkomsel. Udin mana nyaho teu pagaweana dokter spesialis bedah plastik. Naon anu banget di robah-robah irung dibancungkeun nu karitu? Heeh, tah mana nyaho teu make naon ngoperasi plastik teh? Amun teu salah mah nya eta teh aya ember urut, terus aya plastik urut. Naon we nu aya urut-urut ngaranna plastik? Tempelkeun na irung. Dari Telkomsel. Ai barang teh geus dipelakan lauk acan wa. Enggeus, nah kunaon kitu Din? Nah, ningan teu katingali aya berebes-berebesna. Ya moal katingali atuh Din, da berbes mah jauh, ayeuna ge di Jawa. Oh, di Jawa. Dari Telkomsel. Udin, lamun BSM diganti jadi rumah sakit, Udin setuju teu? Udin, nya setuju atuh, Tante. Nah, setuju. Nya kan BSM. Alus kan eta teh rumah sakit Mata Subroto. Dari Telkomsel. Bapak orang dalang dah ayo nama. Waduh si Udin mamanya bapakna dalang. Maneh mah ditanya teh sok tara nyaho. Nyaho sok nanya. Sok. Ari Arjuna saha? Arjuna wayang. Maknya anak dalang teh nyaho Arjuna. Nya ada abi mah lain dalang wayang. Dalang naon atuh? Dalang kerusuhan bapak mah. Dari Telkomsel. Cobi anak-anak teraskeun kalimat anu ibu sebatkeun nya. Mangga Udin. Ibu guru angkat. Udin. Mios, Bu. Laras, pintar geuning Udin teh. Sok ayeuna sakali deui Din. Ibu guru ibak. Udin. Tingalikeun, Bu. Udin. Garep mana? Dari Telkomsel. Udin. Naon Iji? Nah mana teh nyisiranya raka sakola buukna cak-cakan ih. Ada tegadu iya, tegadu sisir Udin mah. Ninjep atuh ka urang atau ka lanjak maneh. Harari Ici, apa nabi mah nyalira tunggal abi mah tegadu ka raka, tegadu adi tegadu awewe. Atuh nginjem ka bapak maneh. Da kolot mah
Nges tangtu boga sisir Udin. Nya eta dari si bapak gagan botak. Dari Telkomsel. Obrolan anak hayam jeung indungna. Ngadahar naon maneh teh? Iya bubuk kue mak. Tadi manggihan di pasar. Montong di dahar, piceun. Gila, ih urut jelema. Dari Telkomsel. Carita sabangsa orai. Mak, nah hanya letah urang teh ya perahan. Nya ari kitu mah atuh kasep. Aduh, ujang teh reuwas atuh kareureunahkeun pugu we da. Lamun eta letah urang teh ya perahan, nama bahaya kitu. Heueuh nya bahaya kunaon? Heueuh, tadi teh ujang teh kagegel eta teh. Dari Telkomsel. Mak, tadi di kelas ibu guru narosda ka Udin. Kieu tah naros teh. Saha nu sok ngumpul? Nah terus Udin, eta ngajawab kumaha? Nya terus Udin teh ngacung we leungeunnya. Alus wanteran, emang harus kenaon deui ka Udin? Nya naroskeun cenah pagawean abah jeung emak teh sapopoe naon? Terus diwaler kumaha ku Udin? Nya pagawean sapopoe abah jeung emak teh nya pasea we tiap poe. Dari Telkomsel. Udin, orang ulin papasangan deui heuh. Sok lah. Leupet papasanganna jeung naon Din? Jeung gorengan atuh. Nya, ari gula papasanganna jeung naon? Jeung kopi. Ari kurupuk jeung naon? Nyala, kurupuk jeung bonteng. Nya bener ih Udin. Cik ayeuna sebutkeun. Tah, papasangan hansip naon da Din? Kokol. Salah. Naonnya bangsat meureun? Salah. Naon atuh? Bisi maneh hayang apal papasangan namanya eta drum. Nah, drum. Sok we kumaneh tempo di jalan-jalan. Lamun aya nu hajat, pasti sok aya nu masang drum. Tah gigireunna teh aya hansip anu nangtung. Nya mah teu rame ya. Dari Telkomsel. Anak-anak, ayeuna orang belajar sejarahnya. Coba Udin, di mana tempat kejadian perang di Ponegoro? Apa Bu Udin mah? Di mana Ari apal teh kasep? Eta tah di halaman 24 buku sejarah kelas 2 SMA. Nah, Udin mana teh ngabodor, teu bosan di setrapu ibu. Karep deui mana? Dari Telkomsel. Sok Udin, ayeuna ibu rek nanya deui nya, teu apal keneh maneh kahareup deui nya. Sok, perang di Ponegoro iraha lumangsungna. Bana maghrib sata acan Isya Bu. Nah, Apana 1825 dugi 1830 teh sami jeung bana maghrib saat acan Isya. cek ibu oge maneh kudu bener Udin kahareup deui. Dari Telkomsel. Sahabat Rama, saatnya canggihkan. Udin, naon Ici? Mana apal teh psikopat teh naon? Naon? Psikopat. Oh, psikopat. Apa tuh eta mah? Naon? Psikopat aya psiko 5, psiko genep, itu lain. Mana mah terame? Dari Telkomsel. Pak, Ici tas dibagi rapot, Pak. Oh, atos. Cik ningali rapotna. Tuh, dina meja. Cok canak atuh ka dieu enggak? Ya Pak, ya. Nah, rapotnya meni goreng kieu. Ieu beureumeuna nih loba kieu. Gawe naon wae atuh maneh teh Ici? Nah, ada rapot abdi mah teu aya beureumeuna, Bapak. Ari ieu teh naon tah sidik tah beureum ngajeblak. Mana? Hargening ieu mah rapot anu Bapak. Nya, ieu mah rapot Bapak bangsa sekolah SD. Dari Telkomsel. Ari Surabi jeung hayam heula mana? Nya urang Surabi atuh, panu dipanggeulana disebut eta Surabi. Salah, nya heula hayam atuh. Nah, Tek we Surabi jeung hayam rendengkeun, terus gebahkeun. Pasti heula hayam lompatna. Da Surabi mah teu bisa lompat. Bisa ada si Ici. Dari Telkomsel. Tante. Aya naon Udin? Ih, tante meni geulis ih. Nya geus tangtu atuh perawatan tante teh. Ya Allah, eta salira tante meni barokah.
Tante etanya sok ngeum di minyak tanahnya. Si Udin sekaba-kaba sanes. Tante teh bekah kita sok ngamaman pais orok sareng pepesep tuh. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya, Bu. sing sebutkan rupa-rupa tulang. Aya tulang naon bae coba? Hek Udin naon wae coba? Tulang ayam, tulang anjing, tulang tulung, tulang taleng. Hap. Udin, ka dia pindah ka hareup. Angkat sapean sabelah. Naon Ibu, Udin salah naon? Bangan atuh ngajawab teh tulang ajar. Dari Telkomsel. Ih bau, Udin hitutnya. Ente, Udin teh hitut. Ah, si Udin nih manu hitut teh da si Udin mah hitutna sok loba-loba teuing. Ente, Udin mah ngan 3 kali dah hitutna. Oh, kan, ngaku Udin hitut. Dari Telkomsel. Din, ka dia Din. Naon Juhro? Mana bisa tuh nyieun kalimah make kecap paralun? Paralun? Oh bisa tuh. Ah, nu bener. Bener? Jeung sok urang hayang nyaho. Kieu nya, naon paralunnya? Paralun. Ayeuna sadayana wedang di kota Bandung dikocorkeunana teh nganggo paralun. Lain atuh Din, eta mah paralun. Dari Telkomsel. Percuma anjeun mah ngendog teh menila leutik. Puyuh. Naon atuh? Tah contohan atuh kuring ngendog mah kudu badag gieu ye. Nah, Dina segi ekonomi mah kuring teh leuwih punjul. Endog kuring mah bisa dijual 1.000. Ari endog anjeun mah puyuh ngan saukur 100 perak. jadi sabaraha bedana jeung harga endog kuring jeung endog anjeun teh? Nya 800 perak atuh. Tah, kuring mah panghaream-hareamna migawe pagawean picalakaeun. Ari maksud anjeun? Nya, sabenerna mah kuring ge bisa ngendog anu segede-gede endog anjeun. Ngan kuring mah haroream. Nah, bat haroream. Nya hoream atuh. Pirage ngudag duit 800 perak. Ari heug kudu jebol bujur mah embung. Dari Telkomsel. Eueuh, ya coba gerak dina koran. Aya berita aheng aki. Nah ayah naon atuh incu Ici. Iya ki tingali. Aya jalma rak-rak di tingkat 3 tapi salamet ki. Bener-bener jagoan ya ki. Ah eta mah teh sabaraha Ci. Aki mah nya tah zaman keur ngora pernah ragrak tina tingkat 7. Wah, aki hebat pisan. Teu naon ki? Henteu ngan cingir leungeun anu katuhu aki tah misalnya hungkul. Ah, terus anu lainna kumaha ki? Parotong remuk. Dari Telkomsel. Udin, Mohon mak, ya kasep bagernya pang meserkeun Mama Sangu di warung Tegalnya kasepnya. mohon antosannya mak. 2 jam kemudian. Assalamualaikum. Iya sareng Udin. Sareng saya. Udin, ari mana di mana? Meuli sangu lila-lila teuing. Ulinnya. Henteu Bu, sumpah abi mah ameng ka mana? Abi teh nuju di jalan Bu. Mecer sangu ka warung Tegal. Ieu ge nembe dugi di Cirebon, naik bus. Paling engking Bu. Uwihna ka bumi nyedak sangu nama. Dari Telkomsel. Anjeun mah kaasup makhluk anu gede untung oray. Emang kumaha gitu Sebra? Nya sok we ayeuna mah tingalinya dina nyang hareupan lebaran. Apaan geus sidik? Geus bisa ganti baju. Ningang dikuring. Geus aya 5 taunna cicing di ieu kebon binatang. Angger we unggah-unggah lebaran teh make baju bodas salur hideung. Eta kene. Dari Telkomsel. Anak-anak, Iya Bu Guru. ibu badan rangkeun bahayana minuman keras ke awak orang. Tah tingalinya dina cai mah cacing bisa hirup. Tapi cik tingali ayeuna ku ibu cacingna pindahkeun ya kanu minuman keras. Tuh tingali cacingna pae kan? Mohon Bu Guru. Tah lamun kitu cobi Udin. Jian kesimpulan tinu praktek bieu kumaha sayang? Eta mah kieu Bu. Jadi anu sok nginum minuman keras teh bakal bebas dina cacingan Bu. Dari Telkomsel. Ici, pika sebeleuna maneh mah. Nah, mana datang-datang ujuk ngomong-ngomong sebeleuna.
Oh, Ari didinya nginjemkan film ka Udin dengan gambarna eueuh naonan. Nah, emang kemarin nginjem si naon anu judulna naon kitu Din? Oh, kala, tuh ayo judulna tah bacaana teh CD Cleaner. Dari Telkomsel. Jora, hei, kadea gara. Naon? Mana apa tuh? Panjangna ITB? Nyaho atuh urang mah. Naon eta? Institut Teknologi Bandung. Bisaan Urang ngerek nanya ka maneh Din. Nanya naon? Mana nyaho teh singkatan BMW naon? Apa orang BMW mah? Naon cing? Institut Teknologi Bandung. Dari Telkomsel. Udin, Naon mak? kok naon ari maneh? Ari kipas diantepkeun, ari sirah budak gideg. Tong salah mak, ieu mah apanan kipas teh mah. Jadi kapaksa sirah nu Udin anu digideg-gideg. Nangan angin serangan, bisi gancang rusak mah rebar kipasna. Dari Telkomsel. Bapak, Udin hayang kalian cipa. Oh, hayang kelenci. Kela tuh, Cik, kurang pamelikeun ku Bapak nu alusnya. Cik, Udin, hayang nu mana? Nu hejo, nu koneng atau nu belang? Tuh, sadayana ge buluna sarae. Nu mana we da orai abi mah teu ningali warnana. Mu penting mah wareg. Dari Telkomsel. Nah, ari maneh jang? Budak teh baung-baung teuing. Hayang naon atuh? Hayang motor kesipang melikeun apanan? Hayang komputer tuh ngajugruk aya. Mobil kitu deui. Hayang naon deui atuh maneh teh? Sakola ngadon teu bener, rek jadi naon hirup teh? Pak, abi mah teu mentana naon. Ngan abi mah kesel hungkul. Kesel kurang naon atuh ari maneh teh? Kesel ku warisan, Pak. Nah, hari maneh Bapak hirup kene geus ngomong-ngomong warisan. Dek ngadoakeun Bapak paeh ya teh supaya menang warisan. Sanes Bapak, sanes warisan harta Bapak. Ampun paralun upami abi delek kakak Bapak mah. Jadi warisan anak naon atuh? Nya eta Pak, abi teh kesel diwariskan banget goreng. Watirnya Pak abinya. Dari Telkomsel. Emen. Naon euy? Naon bedana satu jeung Siti? Bedana nya eta lah pasti geus apa jawabanana. Buru tuh jawab. Tah, sebenarnya namanya jawabannya teh loba. Ari Siti mah bisa nyieun soto, ari soto mah teu bisa nyieun Siti. Nu kadua naon? Tah, ari nu kadua mah, ari soto mah mihna bodas. Ari Siti mah mihna hideung. Dari Telkomsel. Aduh, aya nu katabrak euy. Wah, bahan berita bagus ya. Kumaha carana euy abus ka eta karumunan eta jelema teh? Kela. Kuring kan wartawan, kudu bisa boga akal. Kumahanya? Gampang atuh. Ngakukeun we bapana pasti nyaringkir tah jelema nu keur ngumpul teh. Oh, heueuh nya euy. Bisaan maneh? Cik urang cobaan. Aduh punten Bapak, Ibu punten. Abdi bapana nu katabrak ieu punten. Tuh kan benernya nyaringkir teh jelema. Beneran euy, maneh bisaan akalna euy. Pak, Mohon Kang. Bapak teh leres bapana ieu nu katabrak? Leres Pak. Nah kumaha gitu? Siga nu reuwas. Puguh we Pak, da abdi mah reuwas dan nu katabrak teh anak monyet. Ari anjeun bapana mah syukur we aya nu ngurus jenazah monyet teh Pak. Mangga Pak. Dari Telkomsel. Emen ka dia emen. Aya naon atuh maneh teh? Dia gerak. Udin boga tatarucingan da. Sok lah orang bisa ngajawab. Emping naon nu sok dipake ujian. Mok buru. Emping naonnya euy? Taluk. Lieur ah. Taluk. Heeh, taluk lah. Bodoh. Emping sieun 2B. Sok eneh di deui. Daun naon anu lucu sok aya di TV. Daun Nata Negara. Terame ya. Dauno Kasino Indro. Belegu kah. Dari Telkomsel. Udin. Naon emen? Cik, orang rek nanya satu naon anu pang sehat-sehatna. Apa tuh? Eta 1 4 sehat 5 sempurna. Salah tuh.
Oh ya tuh, satu-satu, aku sayang ibu. Tamai satu-satu atuh. Maksa pisan. Satu naon atunya? Taluk kah? Taluk. Belalang kupu-kupu. Nah, Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Carita keluarga cacing. Pak, Nan, tadi uing keur ulin di sisi balongnya aya jelema ngusep. Ih, nah gitu make jeung ieu kunaon gitu? ih, sirahna buluan, bibirna buluan, luhureun panona buluan. Mengeus gandeng terdahar ngomongkeun jelema geuleuh. Dari Telkomsel. Mang hitutnya. Henteu mang mah teh hitut. Kumaha kitu? Si Bibi meren. Henteu Din, Bibi ge teu hitut. Daudin oge teu hitut. Jurig meren nu hitut nanya. Naon da inggih henteu teu hitut. Sok nyalakeun ka jurig ari naon teh. Dari Telkomsel. Mang, ari kasarna pangambung abdi naon, Mang? Cucungik sia. Oh, eta tuh Mang, dina cucungik si aya mehong. Dari Telkomsel.